kesempatan hal ini karena saya sudah diundang ke jadi aing lu ketempuhan sih teh. Apaanan perjanjian anak gitu. Perjanjian aku kumaha sih teh? Tiap nu ngomong serak minum. Yes. Beleguk siapa tuh? Oh, kalau kang ngomong serak. Aing kudu nginum. Beleguk pisan sih mah. Penonton, aku minta maaf. Suaraku jadi rada-rada sember. Hei, lebat deui teh cucu. Naon? Cek aing anger serak. Minum sia. Ada sia sok. Sok aing Katuhung aing kadung naon? nyeun peraturan serak nginum. Nginum sia ngomong bieu ngomong sia. Ngomong sia teh. Geus asma. Naon? Ulang ngomong naon? Ulah ngomong serak. Minum. Peraturan apaan gitu sia teh ulang ngomong naon? Ulah ngomong serak. Nginum. Apaan sia nanyakeun ka urang? Naon ulang ngomong naon? Apaan tadi teh peraturan teh kieu? Sing saha anu ngomong ke serak eta Kudu nginum. jadi aing ieu teh. Bongan maneh tuh. Kuliah koclak sih teh tuh. Nyaho sia teh gara-gara maneh kalau kang Yona peraturanna kalau kang ngomong ku serak. Minum. Minum. Sia, oke ngomong atuh. Balaku tingali batur oge teh daekeun ngomong atuh. Ngomong naon? Batur teh ngomong serak atuh. Nginum. Jadi ka urang deui nya ah. Nah tuh. Ulah ngomong serak matak jadi nginum. Teh ari dieu teh naon teh peraturan teh? Sila nginum. Nginum sia. Nginum. Nginum ngomong ke serak. Sia nginum. Udah nu kadeng we ku aing. Berak. Nginum. Berak. Nginum. Berak. Nginum. Beak. Aduh, Bisa dali lah itu lah. sila penyanyi. Cok penyanyi heula tos sawer penari heula. Nya hantem nginum aing gara-gara serak. Nya teh, mun bi bade ieu heula lagu heula dari Pong mangga abdi bade nonton heula di desa Kedap sareng Kang Ohang. Keprok atuh Bu, keprok Bu bete teh iseun. Iya. Yuk ah. Aduh, make jeung aya pamunut, cuma make jeung hayang human luar Gusti Nu Agung. Yuk ah. Syukurkan kami terasa daya sumangga dina lagu humandar ieu anu bade kiringan ku Mang Pohang teh.